Tepuk tangan, tepuk tangan. Halus tetangga teh nyupport di dia banyak. Teu panasan dia banyak lah. Ngan ieu teh aya hiji tetangga teh. Hiji eta mah rada muruku sunuk. Baketut wae kadang-kadang teu akur jeung tetangga sejen teh. Teuing kunaon teh mah nu hiji eta mah teuing ya. Mau dibeja-beja ngaranna mah rahasia. Mau dibejakeun si Epul moal. Ade. Apa Epul hartina? Pulen. Aduh, alah Gusti. Ai si ieu ka mana si dawalanya? Dawalu. Ka dieu dawala. Kehola sakodong. Ieu mah keur naon? Heuh kehola sakodong ieu. Hadoh wasde. Aya naon? Lain ieu tetangga, duh astagfirullahaladzim. Anu hiji, anu mana? Anu belah dinya kahalangan tilu imah. Oh, eta? Heeh. Kamari pandewek meuli motorna di jiga nu teu geunah ka dewek teh. Ngajak ribut kumaha? Is kade ulah kapancing. Keun bae lamun batur kitu urang mah ulah kitu. Cing kade da aya jelema teh nu kitu, kadang-kadang heueuh eta teh penyakit hate sabenerna teh sirik ka batur teh. Nya, batur meuli Nmax, manehna meuli Paramex. Heeh, batur meuli Pajebro, manehna meuli Panadol. Hah, eta teh nu sirikeun mae iri dengki teh apaan? Tatangga meuli kulkas, manehna nyebret. Tatangga meuli TV, manehna panas tiris. Nepi ka dokter eta mah di rongsen, hasil rongsenana teh gambar kulkas jeung motor. Hah? Kulkas jeung TV di jerona teh. Takane urang mah ulah boga penyakit hate. Urang mah jeung sasama manusia teh kudu nyaahan, dedehan, welasan, asihan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu ti teuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek tanu kitu. Heueuh nya euy, keur mah kudu saling support keur mah eukeur di konten teh anyar teh. Kakarek deui. Biasa sibuk nya. Boga kasibukan sewang-sewang atuh. Heeh ai geus maranggung poho kana konten. Deui cek YouTube tempo heuh teu boga naon ka aing gitu. Cek YouTube gitu. Manawi YouTube. Ayeuna teh geus sarepi na beuh teh nyaho aing ge. Ah nah. Paingan si Apple luh lah wae ku pamajikanna di sesebred wae da pamajikanna. Diungsikeun ku pamajikanna teh. Heeh. Paingan jeung pengungsi rohangya kamari teh pagih teh. Kadata. Aduh. Si Apple kabeh-kabeh dari karunya ya. Keun wae. Keun wae ulah panasan penyakit hate eta teh nya. Pan aya laguna. Aya lagu nu keur viral kamari. Lagu ti saha? Neng Ajmi. Oh, Neng Ajmi da. Wah, eta mah geulis ongkoh pinter ongkoh Neng Ajmi banyak. Heeh, rek teu jadi jeung dewek teh. Heupan teh mah kabogoh dewek teh. Ngan teu jadi beda keyakinan. Beda keyakinan, beda agama, lain beda agama. Beda keyakinan naon? Beda keyakinan dewek yakin ka Neng Ajmi, Neng Ajmina teu yakin ka dewek gitu. Teu bogoh tamanya. Sok ngalagu eta Neng Ajmi. Siap. Saha eta teh musikna? Eta teh Oboy. Teddy Oboy teh. Musikna teh Teddy Oboy Production. Wah. Si ayah teh. Nah si ayah geus anakan ayeuna mah. Aya Oboy cilik kayaknya. Sok urang lagukeun nya. Raoseun teh. Sok Asik. Parkon. Diulah. Kepo urusan batur si eta mah osok ngatur bari ngobrolna sok ngawur bebeja jaba sok kuyur teu kaop urang mun bunga si eta milu teu ngeunah mun sok barang beuli
si eta sok miru nyeri. Urang anyar meuli motor si eta arek sakalor. Urang anyar meuli sapeda si eta siga nu ulah. Keun bae dan nu kitu mah meureun geus adatna. Antepkeun kege da bakal capeun. Urang memuja padahal getol macul disangka ngukut tuyul. Kepo nak boga tatangga suudon luar biasa padahal jalma nu ngarti tapi matak nyeri. Sakapeung hayang na lampung dicarek kalah gegerung dilawan babari pundung nu kitu lekokeun mau. Kepo urusan batur si eta mah osok ngatur bari ngobrol na sok ngawur bebeja jaba sok tuyul. Dekao urang nu bungah si eta milu teungeunah mun urang bareng beuli si eta siga nu nyeri. Urang anyar meuli motor si eta arek sakalor. Urang anyar meuli sapeda si eta siga nu keke eureun da wala. Heeh keke capeun sorangan geus darah tinggi mah pasti eureun. Heeh, urang doakeun we geura setruk atuh. Ulah hayah urang mending ka masjid lah. Ya rek salat, rek ngecas hayu.